Bismillahirrahmanirrahim. Au bin najsin atawa robah ku najis. Wa in qala jeung sanajan saeutik naon atagoyuru barobahna. Walau kana jeung sanajan bukti naon alma ucaina kathiron eta anu seueur. Ai kulataini teges nama dua kulah. Au aktsaro atawa leuwih loba fi suratayyit taghayyuri bitohir. Dina dua gambaran tegesna barobah kunu suci wa najsi jeung ku najis. Wal kulatani jeung ari dua kulah bil wazni kalawan timbangan khamsatu mi'ati ritlin eta 500 kati. Bagdadiyin anu bangsa Bagdad takriban kalawan kurang leuwih. Wabil masahati jeung kalawan ukuran fil murabba'i dina anu segi opat. Diroun eta sasiku wa rubuun jeung saparapat. Naonana tulan panjangna wa ardon jeung lebarna wa umkon jeung jerona. Bidhiro ilyadil mu'tadilati kalawan siku leungeun anu beujeuhna. Wapil mudawari jeung eta tetep dina anu buleud. Dhiroun ari sasiku min sairil jawanibi tina sakarina pirang-pirang pinggir. Bidhiro il adamiyi kalawan sikuna bangsa Adam. Wadhiroani jeung dua siku naonana umkon jerona. Bidhiro najari kalawan sikuna tukang kai. Wahwa sareng ari dhiroun najar dhiroun eta sasiku warubun jeung saparapat. Walatan jusu jeung teu jadi mutanajis naon kulatamain dua kulah cai. Walau ihtimalan jeung sanajan ihtimal kaan syaka saperti yen ragu si jalma pimain dina cai. Abalago nah teu pimaun humakana kulataen amla atawa henteu balago. Wa intu yukinat jeung sanajan diyakinkeun naon kilatu saeutik namaun qablu dina samemehna syak bimula qatin najisin ku sabab kaantelan najis malam yatagoyar salagi henteu barobah eta maun bihi ku najis. Wa inistahlakat jeung sanajan narima ancur naon an najasatu najisna bihi dina maun. Walayajibu jeung teu wajib naon ataba udu ngajauhanana an najsin tina najis fima in kathirin dina cai anu loba. Walau bala jeung lamun kiih jalma pil bahri di laut masalan umpamana partapaat maka tuluy narima kaluhur minhu tina bahru naon rogwatun budah pahya maka ari ieu rogwah teh najisatun eta najis. Intaha koko lamun narima nyata naon annaha saenyana rogwah min ainin najasati eta tina datna najis au minal mutaghayyiri atawa tina cai anu barobah naon ahadu ausopihi salah sahiji pirang-pirang sifatna al biha kalawan najasah. Wa ila jeung lamun henteu intaha koko pala maka henteu najis. Walau turihat jeung lamun dialungkeun pihi dina bahru atanapi pihi dina maun sami naon ba'rotun tai garing. Pawaqaat tuluy tiba min ajli torhi tina arah-arah ngalungkeun naon kotrotun kecretan ala syai'in kana hiji perkara lam tunajis mangka henteu nganajisan kotroh hu kana syai'. Wayan jusu jeung jadi najis jadi mutanajis naon qalilul ma'i saeutikna cai. Wa huwa sareng ari qalilul ma'i ma eta cai dunal kulataini anu kurang tina dua kulah. Hai sulam yakun dina sakira-kira henteu bukti itu qalilul ma'i waridan eta anu datang biwusuli najsin ku sabab katepungan ku najis ilaihi kana maul qalil yuro anu bisa ditinggali najis bil basori ku paningali al mu'tadilati anu meujeuhna ghairi ma'puwin anu henteu dihampura naon anhu eta najis bil ma'i dina cai. Walau ma'puan jeung sanajan anu dihampura naon anhu eta najis pisolati dina salat kagoirihi sapertikeun lianti maun min rotbin nyatana tina nu baseuh wa ma'iin jeung anu cair. Wa in kasuro jeung sanajan loba ieu ma'in
Labi wusuli maytatin henteu jadi najis ku pedah kadatangan bangke. Ladama anu henteu aya getihan eta maujud li jinsiha kana jinisna maytah sailun anu ngocor inda syaki udwin dina nalika soeh anggahotana minha tina maytah ka akrobin sapertikeun langgir wa wazagin sareng cakcak ila intagoyaro kecuali lamun narima barobah naon maun cai asobat anu kena maytahu kana maun walau yasiron jeung sanajan saeutik pahina idin maka dina nalikana tagoyur yan jusu jadi mutanajis eta maun. La syartonin henteu kepiting wadibdain jeung bangkong payan jusu mangka jadi mutanajis itu maun bihima ku itu sarton jeung dibda hilapan halna nyulayaan lijam in ka ulama loba. Walabi maytatin jeung henteu ku bangke kana anu bukti naon nasuha bijilna ieu maytah minal mai eta tina cai kala alaki sapertikeun lentah. Walau turiha jeung lamun teu mah dialungkeun pihi dina maul qalil naon maytatun bangke min dalika tina bangke anu ladamalah teh najasa mangka jadi najis itu maun wa in kana jeung sanajan bukti saha atorihu jalma anu ngalungkeunana ghairu mukalafin eta anu can mukalaf. Wala asaro jeung teu aya tapakna eta maujud litorhil hayyi karena ngalungkeun sato anu hirup keneh mutlakon barina mutlak. Wahtaro sareng tos milih saha kasiruna ulama anu seueur min aimmatina tisapalihna imam urang sadayana madhab malikin kana madhabna Imam Malik. Anal ma kana saanyana cai layan jusu eta henteu jadi mutanajis eta maun mutlakon barina mutlak ila bitagoyuri kajaba kalawan barobah. Wal jari jeung ari cai anu ngocor wal jari sareng ari cai anu ngocor karokidin eta saperti cai anu cicing wapil qadimi jeung dina kaul qadim wapil qadimi jeung eta tetep dina kaul qadim layan jusu ari layan jusu henteu jadi mutanajis naon qaliluhu saeutikna maun bila tagoyurin kalawan henteu barobah. Wahwa sareng ari ieu layan jusu qaliluhu madhabu malikin eta madhabna Imam Malik. Qala ngadawuh Imam Nawawi fil Majmu'i dina kitab Al-Majmu' sawaun akur kanat bukti naon an najasatu najisna ma'iatan eta anu cair au jamidatan atanapi anu padat. Wal ma'ul qalilu jeung ari cai anu saeutik idata najasa di mana-mana kakenaan najis itu ma'ul qalil yathuru eta bisa jadi suci ma'ul qalil bibulugihi ku tepina ma'ul qalil kulataini kana ukuran 2 kulah. Walau bimain jeung sanajan kalawan make cai mutanajisin anu mutanajis haya sulata goyuro ku sakira-kira henteu barobah eta maujud bihi kalawan ma'ul qalil. Wal kathiru jeung ari cai anu loba yathuru eta bisa jadi suci al kathir bizawali tagoyurihi ku sabab leungit barobahna kathir binafsihi ku awakna kathir au bimain atawa ku cai zida anu ditambahan maun alaihi kana kathir au nukiso atau dikurangan naon anhu itu kathir. Wakana sareng bukti naon albaki sasesana kathiron eta anu seueur. Wathaniha jeung ari anu kaduana tina syurut jaryumain eta ngocorkeun cai ala udwin magsulin kana anggota anu dikumbah. Falayakpi maka teu cukup naon aya masa yen ngusapkeun jalma hu kana udwun almaa kana cai bila jeriyanin kalawan henteu dikocorkeun li annahu karna saenyana masu layu sama eta teu ngaranan masuk goslan kana ngumbah. Wa salisuha jeung ari anu katilu na syurutul wudu alayakuna eta yen teu bukti alahi eta tetep luhureun udwun aya alal udwi tegasna luhureun anggota wudu
naon mugoyirun anu ngabarobahkeun lil mai kana cai tagoyuron kalawan barobah doron anu ngamadaratkeun kaza parona sapertikeun zaparon wasondalin jeung kai cendana hilapan halna anu nyolayan li jamin ka ulama loba warobi wah jeung ari anu kaopat na surut ala yakuna eta yen teu bukti alal udwi eta tetep luhureun anggahota naon hailun anu ngahalangan bainal mai di antarana cai wal magsuli jeung anu dikumbah kanu rotin sapertikeun apu wasamin jeung lilin waduhnin jeung minyak waduhnin jamidin jeung minyak anu padat wa aini hibrin jeung aina mangsi wahanain sareng aina pacar bihila piduhnin jarin kalawan beda jeung minyak anu encer anu cair aema in tegas nama anu cair wa ilam yasbut jeung sanajan teu tumetep naon almau cai alaihi luhureun anggahota wa asari hibrin jeung tapak mangsi wahanain jeung tapak pacar wa kada jeung kitu deui yustarotu disyaratkeun alama netepan perkara jazama anu parantos masti bikana masa kathiruna ulama loba naon alayakuna yen teu bukti naon wasahun kokotor tahta dzufrin eta dina sanapeun kuku yamnau anu nyegah wasah usulal mai kana tepi na cai lima kana perkara tahtahu anu aya dina sahandapeun dupru kuku teh hilapan halna anu nyulayaan li jamin ka ulama seueur minhum eta tetep disapalina jamun teh al-Ghazali wa Imam Ghazali wal Zarkasi jeung Imam Zarkasi wa ghairuhum jeung salianti Imam Ghazali jeung Imam Zarkasi wa talu sareng manjangkeun jamun fi tarjihi dina narjihna qaul wa sarahu jeung parantos mertelakeun jamun bil musamahati kana pangampura amatina perkara tahta anu aya dina sahandapeun adpar minal washi teges nama tina kokotor duna nahwil ajini henteu saumpamana adonan roti wa asyara sareng tos isyarah saha al-adroi Imam Adroi wa ghairuhu jeung lianti Adroi labdu fi maqalatihim kana dhaif cariwasana jamun wa qad saraha jeung nyata parantos ngajelaskeun Ibnu Rib'ah pitatimati dina kitab Tatimah wa ghairiha jeung lianti tatimah bima kana perkara fi raudhati nu aya dina kitab raudhah wa ghairiha jeung lianti raudhah min adamil musamahati tina henteuna dihampura bisaiin kana hiji perkara mimma tina perkara tahtaha anu aya dina sanapeun adpar hay sumanaa kusakira-kira nyegah itu se usul almai kana tepina cai bimahalihi kana tempatna dufru kuku wa abta sareng paratus matwakeun saha al-Baghawi Imam Baghawi fi washin dina masalah kokotor hasol anu hasil wasah min ghubarin tina kekebul bi annahu kalawan saenyana washu yamnau eta nyegah itu washu sehat talwudu'i kana sahna wudu bihila pima kalawan beda jeung perkara nasya'a anu bijil ieu ma min badani tina badana mutawaddi jalma nu wudu wa huwa sareng ari ma al araqul mutajammidu eta kesang anu ngadagleg kesang nu teuas wa jazama sareng parantos masti bihi kana qaul wa jazama sareng parantos masti Imam Ardabili bihi kana qaul Imam Baghawi bil Anwari dina kitab Anwar wa khamiswa sareng ari anu kalimana surut duhulu waktin eta asup waktu lida imi hadasin pikeun jalmi anu langgeng hadas kasalisin sapertikeun anu beser wa mustahadotin jeung istri anu istihadah wa yustaratu jeung disyaratkeun lahu kadaimul hadas aidon deui naon don nuduhulihi nyangka asupna waktu palaya tawaddu mangka teu wudu itu daimul hadas kal mutayammimi sapertikeun anu tayamum li fardin pikeun salat fardu au naflin muaqqatin atawa salat sunat anu di waktu-waktu qabla wakti pilihi dina samemeh waktu migawena fardu wali solati janazatin jeung karana nyolatan janazah qoblal gusli dina samemeh diadusan wa tahiyatin jeung karana salat tahiyatul masjid wa tahiyatin jeung salat tahiyatul masjid
qabla duhulil masjidi dina sameme asup ka masjid walir rawatibi sareng pikeun salat rawatib al mutakhirati anu pandeuri qabla fi'lil fardi dina sameme migawe salat fardu walazima sareng mesti naon wudu'ani dua wudu au tayamumani atawa dua kali tayamum ala khotibin ka khotib daimil hadasi anu daimul hadas ahaduha ari salah sahijina wudu'ani au tayamumani lil khutbataini eta pikeun dua khutbah wal akhru jeung ari anu hiji deui ba'dahuma dina sabada khutbatain li sholati jumatin eta pikeun salat Jumat wayakpi jeung cukup naon wahidun sakali wudu lahuma pikeun khutbah jeung salat li goirihi kalianti daimul hadas wayajibu sareng wajib alaika daimul hadas naon al wudu likuli fardin pikeun tiap-tiap fardu katayamumi sapertikeun tayamum wakada jeung eta nya kitu diyajibu ghuslu farji ari ngumbah farji wa ibdalul qutnati jeung ngaganti kapas alati anu dipamihi anu aya dina biwirna farji wal asobatu jeung perban wa ilam tazul jeung sanajan henteu pindah itu asobah an maudhi'iha tina tempatna asobah wa ala nahwi salisin jeung eta tetep wajib ka saumpamana anu beser mubadaratun ari gagancangan bisolati kana salat palu akhara mangka lamun ngahirkeun itu salis limaslahatiha karana arah-arah ka maslahatanana salat kantidhoril jum'at kantidhori jamaatin sapertikeun nungguan berjamaah au jumatin atawa salat Jumat wa in ukhirat jeung sanajan diakhirkeun Jumat an awalil waqti tina mimiti waktu wa kadihabin jeung sapertikeun ini ila masjidin ka masjid lam yadurru mangka henteu madarat itu takhir hu ka salis